Ih, mau pakai bahasa Sunda, hese, susah. Mending ya pakai bahasa Inggris. Mending ya pakai bahasa Indonesia, jeung saja bana. Eta anu sok kabaca, anu sok kadenge ku urangnya. Bener hese, cik orang cobaannya. Dina medsos aya istilah mention, ya, mention. Aya dina bahasa Sunda ge sawur, gero, sebut, caluk. Dina bahasa Indonesia pangan aya dua, panggil dan sebut. Bahasa Sunda aya opat atau aya oge meureun tambahan terus ukur opatnya. Aya itu deui komen, so anu nulis comen cenah. Emna teh ngan hiji bari teu make teh. Naon comen? Komen di Indonesiakeun kuka ya tanpa teh. Bisa oge disundakeun pair ya. Komentar pairan tuh. Cik naon deui bisa disundakeun ya. Salam olah basa. Cak.